Suara takbir manggo rindunya nyurucun Cimata yang adanya takbir teh. Tah ieu teh poe terakhir bulan puasa manggo. Urang mengadeheus ka Allah mudah-mudahan ieu teh lain puasa anu terakhir. amin ya Allah. Tapi lamun sanyana ieu puasa anu terakhir urang ngadeheus oge maka mudah-mudahan Allah menyayangi kita dan tidak menjauhi kita. Luar biasa. Iya, teuing. Bakat semangat orang. Tapi aya geuningannya di luar bulan puasa kegiatan anu di Picasso manggo ari abi pribadi mah nya. Moal isuk-isuk kan hari di bulan puasa sabulan ayeuna teu bisa udud jeung ngopi. Tah meudeunana isuk mah geus bisa udud bari ngopi gitu isuk-isuk teh. Mana makan udud teh meni rindu atuh sarua meureun. Teuing atuh dari. Acidan. Ayeuna anu marah lalaki mah biasana kitu. Yang buka wae anu penting mah aya kopi jeung aya Udud. santai. Geus kieu we. Ngarah babakalan we. Bakalan gua maksudnya. Udud. Ulah di udud wawal ke jeung bako-bakona sugan 4 poeun 5 poeun. Coba eta. Biasa atuh. Mana wae ieu mah sarana. Tapi ngomong-ngomong ari pamajikan Mang Igo nyieun kupat teh. Oh, loba atuh. Isuk ngupat atuh. Kupat atuh meureun. Ngupat. Oh, mau atuh. Gitu. Opor aya. Aya. Alhamdulillahnya Gusti. Hayang guru-guru isuk lah. Kalemnya Naon? kupat yang obor. Hah? Kupat yang opor. Opor. Oh. Kan beda tuh bibir Ica jeung Iya bibir. benar pengaruh puasa terakhir benerannya. Tapi masaran ke Mang Igo, ieu tuh majikan Mang Igo ngagerowan. Udah biasa. Lain di masaran ke Mang Igo. Isuk meh wareg. Dahar kupat jeung cangkang-cangkangna. Terus eta we opor dahar jeung seuneuna sakalian jeung awina. Coba eta. Dendam sih. Opor. 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 Oh, ampura.